Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebat asma Allah subhanahu wa ta'ala anu maha wela sareng maha asih, dilajengkeun muji syukur ka mantena simkuring filsi aulidur azizah ngawitan muka ieu acara. Kalayan asmana nu kagungan maksad hajat Bapak miwah Ibu Ahmad, simkuring haturkeun wilujeng sumping ka para tamu rombongan calon panganten pameget, mangga sadayana dihaturanan linggih. Atuh kalihna ti eta ngahaturkeun nuhun ka para ibu, para bapak, para saderek tatamu anu sanesna. Wireh parantos kersa sumping nyumponan pangulem nu kagungan maksad hajat. Dupi maksatna nu mawi sadayana digingsir linggih teh Rehing putra nanu istri wasta Neng Fatimah bari ditikahkeun ka Ujang Rizki anu ayeuna kaleresan parantos sumping. Teu aya sanes anu kasuhun pangdoana ti sadayana supados dina lakirabina teh ginanjar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Peryogi kauninga runtuyan acara dina raraga upacara ulimatul kursi atanapi akad nikah ayeuna teh nyaeta anu kahiji bubuka, anu kadua ausan ayat suci Al-Qur'an, anu katilu seserahan, anu kaopat panampian seserahan, anu kalima pangumuman P3N atawa pembantu pegawai pencatat nikah, anu kagenep khutbah nikah, anu katujuh akad nikah, anu kadalapan papasrahan panganten istri ka carogena, anu kasalapan panampian panganten istri ku carogena, sareng anu terakhir nyaeta panutup. Para bapak, para ibu, para wargi anu sami hadir, acara kahiji bubuka parantos dikawitan, salajengna diteraskeun kana acara anu kadua nyaeta ausan ayat suci Al-Qur'an anu bade dilantunkeun ku Akang Asep. Mangga Akang Asep dihaturanan. Hatur nuhun ka Akang Asep anu parantos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an. Mugia urang sedaya kenging kaberkahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara salajengna nyaeta seserahan. Acara ieu dihaturkeun ka pihak calon panganten pameget. Mangga nyanggakeun. Hatur nuhun ka pihak calon panganten pameget, wireh parantos nyanggakeun calon panganten pameget diwuwuhan ku cacandakan ka pihak calon panganten istri. Acara salajengna mangrupi acara penampian seserahan dihaturkeun ka pihak pribumi, mangga nyanggakeun. Para wargi nu sami hadir, nembe ku urang sadayana parantos kasaksen panampian seserahan ku pihak panganten istri. Hatur nuhun. Salajengna saluyu sareng runtuyan acara anu tadi kusimkuring parantos dirugikeun. Ayeuna dugi kana acara kalima nyaeta pengumuman P3N. Kumargi kitu Bapak petugas P3N dihaturanan kanggo ngadugikeun sagala rupi hal tugas P3N anu aya patalina sareng upacara pernikahan ieu, mangga nyanggakeun. Hatur nuhun ka Bapak petugas KUA wireh parantos ngadugikeun sagala rupi hal aya patuala patali sareng ieu upacara pernikahan. Dugi ka urang terang yen ieu pernikahan teh parantos tiasa lumangsung margi sagala rupi pasaratanana parantos kacumponan. Hadirin para wargi anu sami kempel, acara inti dina ieu upacara pernikahan nyaeta akad nikah. Sakedap deui bade lumangsung. Sata acara akad nikah bade kasangakeun heula khutbah nikah anu bade didugikeun ku Bapak Amir. Mangga Bapak Amir dihaturanan kanggo ngadugikeunana. Alhamdulillah khutbah nikah parantos rengse nembe didugikeun ku Bapak Amir. Ayeuna urang majeng karena acara pokok anu ku urang parantos dianti-anti ti tadi nyaeta acara akad nikah. Priogi kauninga
Acara akad nikah bade dilaksanakan di bumi Pertiwi Sugri anu bade nyaksian utamina para sepuh diaturanan linggih di bumi Pertiwi. Para patugas anu kagungan pancen ngatur dilaksanakan akad nikah mangga gera tatan-tatan. Perhatosan ditujukan pangpangna kamurang kali alias barudak ulah nyedek teuing kapayun. Saya rada tebih bae supaya acara tiasa tentrem sareng tertib. Kalayan pangersa Allah anu murbeng alam sadaya, alhamdulillah akad nikah antawis Ujang Rizky sareng Neng Fatimah parantos rengse wilujeng kalayan lungsur langsat. Para wargi anu sami hadir, acara anu saterasna nyaeta papasrahan panganten istri ti sepuhna kacarogena. Acara ieu disanggakeun ka Bapak Umar, mangga. Para bapak, para ibu, miwah para saderek nembe ku orang parantos kasangsen kasauran sepuhna panganten istri masrahkeun putrana kacarogena. Ayeuna kantun panganten pameget atanapi carogena tea naha bade nampi atanapi henteu mangga urang saksian bae panganten pameget mangga dihaturanan ngadugikeun kasayagianana. Para wargi hadirin sadaya, acara penampian panganten istri ku carogena parantos rengse ayeuna kantun acara pamungkas anu bade dieusi ku kahiji panganten pameget istri munjungan ka ibu rama dua pihakanana dilajengkeun ka para sepuh nu hadir. Kadua, sabada acara munjungan rengse para tamu dihaturanan tuang. Kanggo ngalaksanakeun acara-acara anu disebat bieu disanggakeun kanu kagungan pancen sewang-sewangan. Rupina tugas simkuring minangka tukang ngatur acara alias protokol atanapi MC mah parantos rengse kumargi kitu bilih salami simkuring mancen tugas teh aya tutus langkung ke panghalang bobo sapanon carang sapakan saur nu teu kaukur-ukur ucap anu teu kaumang-umang pondok nyogok panjang nyugak paripaosna teu aya sanes teu agung cukup luhur teu jempar hampurana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.